sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ya kadeuleuna bong udang-udang coba ayeun teman teh bae nyahoeun si itu mah teh nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali makan dibere ilmu laduni kok bisa kos kitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ima keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi teng hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang datang ka nyahoeun itu kitu masyaallah lamun wali nyahoeun lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna eta ilmu laduni ngaranna lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong kunaon eta lantaran ieu masjid kurang iblat henteu percayaan jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna di deuleu tuh Baitullah mata telah bae Mbah Bolong kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintih supaya intip jaheuh padahal teu kudu kitu kujana mah tuh Baitullah kurang ieu eta kunaon laduni lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap kira seserian keur salat magrib gandeng serina carekan gulung seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cenah jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan heuh mama pugu ieu lapar hayang dahar cenah kan ilmu laduni ngaranna lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajeun teuing disebut teh jah wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat urang kuari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyaangan jaga urang di kuburan datang ka akhirat sebab saja lemah anu sok udang tipeting saat batur lelap HS kurang hudang ke di kuburan anak bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud set tetapi ieu tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teh dirapihan engke tahajudna yang kaalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang ki hees deui eta pan teu beres tahajud kos kitu tah aya kaalem bae ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah. Amin eueuh jelema Allahu Akbar. Nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema. Ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi. Bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun. Tah, masyaallah. Syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat. Ya Allah, ya Rabbi. Berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang ampang mawa syariat ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot mengamatkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah dan urang diberi ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu tah lamun urang inget ka dinya mah urang sadar sasadar-sadarna ku ari kurang ditanya diri urang ai sia ieu nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata pula terjadi tak maksud itu jadi main
Eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli. Encan jadi wali. Lamun wali kumaha? Eta mata sa Allah. Aju ku hari atas yang muriang nang Allah. Aju sama kamu tunggu ku Allah bae, ja sehat nang Allah, muriang nang Allah. Moal ka rumah sakit, moal yang makajin mah eta bener asli. Eta sia mata sia sa Allah. Barang gering di kamar sia ka rumah sakit, pancen anu Allah. Oh, aing teu kuat. Balik deui berarti ka syariat, tokos kitu tah sih hade. Salah tuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat. Tuh, ya Allah ya Rabbi. Terus so gerak terus. Begitu di aku bae ku wali mata di aku aja. Ieu mata nu Allah. Geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah. Cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an. Cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mah moal ku aing mah. Nurut jasa ka Allah. Lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa. Dagang lantaran butuh dahar jeung minum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak. Sebab urang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak, bahkan mere baju, bahkan imahan. Geus atuh urang teh usaha ku ari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna. Nah, ku ari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah. Sok menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad. Abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tek deuk disesuaikeun bae jeung aturan Kangjeng Nabi. Ketika make nafsu njokotlah duit di bank eta nafsu ngaranna eta siksa. Kita sih eta nafsu nu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sagadar sakitu. Da kudu loba-loba teh mah geus diatur ku Gusti Allah. Ketika urang make hawa nafsu, hayang meuli ieu, hayang meuli itu, hayang ngabangun ieu, ngabangun itu, eta hawa nafsu teu diparentah teh mah ku Gusti Allah. Kunaon make hawa nafsu, eta lah nu bakal jadi siksa. Sing ada tah kos kikituanana. Di urang ku ari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah. Allahu akbar. Zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin. Batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti. Haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti, boro-boro titah ruku titah sujud jak lain nu abdi nu Gusti. Andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti. Sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah. Tah eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti, aju engke daek teu daek ge ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti. Sapiraha titah ruku, sapiraha titah sujud. Haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus nia nginaheun jasa. Nu embungna urang nafsu urangna. Nu embung teh nafsu urang. Tah eta nafsu nu kudu diperangan ge. Ai limbah mah di pabrik siap golok. Perang nyawa taruhana siap bae. Nafsu eta kos kitu tah. Deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus. Iya ye perebut. Nyawa taruhana ka jeung kumaha ge sarwiti aing dicokot ku nyana goblok biasa. Aing ge aing mah syahid bobo. Sabilillah caknya lain sabilillah sabil sarwiti tah mah. Tak eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna. Coba lamun urang sadar mah. Sarwiti sia dipaling ku batur ka kamalah geus maningan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae. Emangna dunia sedaun kelor. Aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui. Sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana. Bangun dek ngerekep badak ka salaki. Tapi aing kajen lanek ngangan deui kajen sadar kan ngalesat. Lain milik aing meureunana tah mah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna. Bae. Masyaallah, muri ka kulu urang ngadengeun teh. Ya Allah, sadar teh tah. Hayang sadar model kos kitu hese jasa. Sadar. Geus lamun urang penting hudak neuleuh jam hiji. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti.
ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi ja abdi moal hudang jaka jeung teuing di sejak-sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang ke dihudangkeun aku Gusti cak pabaturan teh aya nu ngomong lain ku Gusti tuh nu ngarobrol gandeng siapa kahudangkeun ku gandeng jageuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng na ge kerek eta mangan sakadar adat doa dihudangkeun ku Gusti Allah jeung hiji alhamdulillah Gusti nu ngahudangkeun abdi teh Gusti ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi pandian ku urang tiris tanya ku urang awak ai sia nu saha Allah ai cai Allah ai tiris nang Allah aja sia nu bersih tidak kusa ku Allah aja deuk mana ieu sia deuk Allah pan ka Allah kudu bersih heueuh haneut ka rasana bakal haneut ka rasana tak tiris teh nafsu tiris teh sarua jeung hudang udah begitu hudang enggak keneh pas subuh nafsu tadi mau dipandian tiris eta tiris teh nafsu tapi lamun tanya awak hei awak sia nu saha nu Allah ari ieu cai nu Allah ai rasa tiis nang Allah aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih bener deuk asa sia deuk Allah pan ka Allah mah kudu bersih heeh ngeunaheun ge sia seger bakal seger di ka Allah kan kabeh ngeunah tuh mulai Allahu akbar nang satah nang saha nang saha ngangkatkeun nang Allah lamun ngarasa nang urang lamun ngarasa nang urang capek bakal tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun anu abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupana ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti mulai mantap paeh gitu mantap paeh geus abdi mah geus senang biasa Gusti masyaallah asa jeung Gusti bae masyaallah nikmat des kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng teng tong teng teng tong teng teng HP sasada mangnya nanti totak itu HP kayak kedeng di TV kayak kedeng di isukan di tatangga suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadenge nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan sama Gusti abdi mah mendingan paehan memang kurang kitu sia kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi udah bunuh diri teu tolol teh coba menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi bumbung dibui beda hampang ka Allah ngeunah nah bari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoan kanu itu can ngeunaheun nyahoan can ngeunaheun sebabnya na rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoan lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah okos penyakit jantung jeung jantung nyahoan jantung pajan kuku nyahoan aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tah di eta teh di material ring jantung beli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ya kadeuleuna bong udang-udang coba ayeun teh manteu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali makan dibere ilmu laduni kok bisa kos gitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ima keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi teng hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang datang ka nyahoeun itu kitu masyaallah
lamun wali nyahoan, lamun Syekh Nawawi nyahoan bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna, eta ilmu laduni ngaranna. Lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong, kunaon eta? Lantaran ieu masjid kurang iblat, henteu percayaan jelema sekitar eta, dibolongan kan kunyana mimbarna. Di dieu tuh Baitullah, mata telah bae Mbah Bolong. Kunaon eta? Padahal teu kudu dibolongan kitu, teu kudu eta mah jang supaya batur ngararinti mah supaya intip jaheuh. Padahal teu kudu kitu kunyana mah tuh Baitullah. Kurang ieu eta kunaon laduni. Lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap kira seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gulang seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cenah jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan heuh mama pugu ieu lapar hayang dahar cenah kan ilmu laduni ngaranna. Lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajeun teuing disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho. Nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung. Kajeun teuing tatangga, kajeun teuing tatangga ari lain nyaho bae. Kajeun teuing jauh nu ieu di Jawa Timur, nu ieu Jawa Tengah, nu ieu di Malaysia nyambung nyaho. Sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allahna eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho ka Ambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang ka Ambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah nah hiji di sinar Allah nyahoeun kajeun teh nyana hees bae kajeun teh nyana macul bae nyaho wali kajeun kukumaha ge sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring maluluy panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab maluluy panyakit Krisno jeung penyakit Trisno sarua bae eta teh nyana nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gue nyawa ya deh jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya Intel jeung Intel atuh nyahoan nyana ge Intel jeung Intel aya kode-kodeuna sarua bae huajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan Intel datang itu Intel nyana pada ngamankeun Intel polisi Intel abri sarua bae Intelgen jeung Intelgen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoan nah nu sok moto teh naon gara-garana wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan sarua bae di peperangan Palang Merah jeung Palang Merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajeun teuing kumaha ge urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajeun kumaha ge leuh kajeun kumaha santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajeun kumaha PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kudu mah ketebak bae ieu santri asli ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina leumpang lagi geus kanyahoan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampura punten di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kanyahoan we nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun lah sebab pada ya di cahaya Allah ieu keur carita la yariful wali illal wali nah matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang nafsu mah saeutik bae urang hudang peuting kemudian urang sieun ka pocong eta teh nafsu urang sebab naon sebab urang embung neuleuh pocong urang mah hayang ge neuleuh nu geulis
tah jadi nafsu urang teh deuleuan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah geus ieu paling muringkak bulu malah nang tangan kira-kira malah nang tangan urang malah nang tangan ayo sia ji sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang geus deukeut jasa jeung Allah mata kajawan hendak aya jelema wawalianan tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan. Nah, ieu wawalianan ya. Halal sekian itu mah kejanjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali. Nyana kebenaran mentas haju kapetingan, mana hujan, mana candahar. Kebenaran dia ya mah kiai ya. Masyaallah. Kebenaran kiaina bener-bener geus jadi ahli Allah. Ya, aing dekai mah kiai. Ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunangeun isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cek geus masyaallah alhamdulillah cek anugerah ti Allah ya. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum cenah kene mah 3 kali Assalamualaikum cek kiai teh sa abdi minantu Allah eta bahasa geus luhur jasa tama bahasa luhur tama geus abeh di pajar wali kan maksudna wali asli mah ngomong gitu masalah geus paham geus wali jeung wali mah paham sanajan salah ge sebab timbul tina kadeuketan cenah jeung Allah aing nya ge nurutan bahasa wali abdi minantu Allah kan kaambe kunyana ku wali dan di jero bukakeun lawang calikeun lah didinya henteu dirah ka jero calikeun lah di dinya wah aing disiap-siapkeun ngajeun ku kumaha ge alhamdulillah Korenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi taju keluar ngobrol sakedeung di mana ye abdi mantos dakwah cek nya teh alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nya terus abdi kapentingan hayang istirahat deui istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cek nya teh ya urang di dieu lah deui lain teu kabeuli hotel lain teu kabeuli tapi wah minantu Allah teu pantes cek nya kudu di hotel iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui kan wali mah nyaweun sia mah lain minantu Allah cek nya teh sia mah juri cek hatena teh geus we tujuannya nah hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah ka wali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yeuh tuturkeun abdi cih panca kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ieu ngendong di tenang cak nyana ngendong mah urusan gampang diajak lelumpangan dari katukangan terus rada jauh aya ta masjid nah besirek ngandong mah di dieu bae lepa sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan teh minantu Allah nya balik deui dadah minantu Allah tinggal nya bae kieu bae sial amat sagana teh kanyahoan emang kumaha gitu okos Habib wawalianan datang ka imah kiai kemudian dipayang-payang aju ngomongnya nak waduh
jarang Pak Kiai katanya turun. Ini mah mau ke rumah Kiai aja. Dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa, mau ketemunya sama Kiai doang. Kan kaambeun ku ahli Allah mah. Nya nipu sia kajian kukumah ge moal kebel ge ngitung ya kajian kukumah ge. Oh, dieu kenang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol. Terus ngobrolnya teh ngobrol. Terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 jakna teh. Biji 9 gimana? 9.999. Eta mah kieu-kieu goblok. Atuh kaambeun walian mah ti rokos kitu ujungna. Wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamat khusus jang kiai umum jang masyarakat diongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe di bawah, mun aya kebo di bawah, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngaranna. Kaambe ulah sok wawalianan. Ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureunan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ngade besis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, eta mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, make calana luhur sabelah, handap sabelah. Ati mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teu salat, teu beres. Teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin. Lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atawa lain usir kos kitu. Ulah dituturkeun ulah, babari bae nya kitu Tanbihul Ghafilin mah kumaha kitu. Tah deuk wali tah deuk lain, pokona urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus ka ditu bae. Ye, kana teh aing mah wali asli. Da bodoh, wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mah nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bundah eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu kitu haju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Wah. Cek nya wali beteuna naon teu boga wudu ge babau urang. Wali tas itu tuh tapi kan jadi imam deh. Saya imam. Iya bener wali iya tadi tas itu tuh wali mah batal na cak jana. Abu-abu. Tah, geus tah nyaminan tu Allah mah geus di masjid tah sia tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah. Ulah sok sambarana. Biasa bae sin wajar. Aya Habib bangun luca lece luhur ya kajian kumaha ge beda kadeul gerak-gerakanana matana dan lain kajian teh ngomong kieu ngomong kanyahoan iluhur kajian kumaha ge tah atawa nu lain Habib oknum Habib loba jasa ku ari mah lain Habib ngaku-ngaku Habib ngaku Habib ambalaya ku ari pugu India he. Ya Allah, iya mah India he mah. Ya, batur hema malini ngaku Habib ya. Beres ya. Loba jasa ya ku hari. Tasih hade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun geus ulah, mesti urang katipu. Ya Allah, ya Rabb. Pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Nu mana ti urang mana? Ente kayak Udin kalau luar kabeh deui. Ih salah ya. Ya pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan. Lemburan ya itu kan salah ya. Engke Udin loba Udin, ke Udin barali kabeh deui. Aduh, ya lembur mana gitu tah. Ya terserahlah, nu boga rasaan lah pokona mah ya. Nu boga rasaan Udin segera pulang. Jeung Junaid segera pulang.
lemburan udah ya Allah. Ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Gunung diangkatkan ku Gusti Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiwan manehanana. Bani Israel boga keyakinan bahwa gunung teu bakal neumleuh ka manehanana ragrag. Lamun manehana teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat, nu mantak manehana teu ngalaksanakeun lisik liang ngarasa berat. Mantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum biquwwah. Carkelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat anu ku kaula anu agung geus dibikeun ka aranjeun kabeh cekal kalawan sekuat-kuatna nyaan cekal. Hartina cekal teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat. Azkuru ma fihi, amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun, abeh maneh takwa sieun ka Allah. Kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an. Cekelan sing pagel Al-Qur'anul Karim, khudhu ma atainakum. Cekelan ma Al-Qur'an atainakum, anu ku kaula anu agung kami nu agung geus ikeun ka rajan kabeh bikuwatin. Cekelan sing nyaat sing pagel sing kuat. Ulah-gulak delak nyekelan Al-Qur'ana sing pagel. Cak Qur'an wajib laksanakeun, cak Qur'an haram tinggalkeun. Hayu Al-Qur'an moal kebel pae sia. Namun kaluar tidak aturan Al-Qur'anul Karim, jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam sia. Moal kebel. Khudhu ma atainakum. Awas. Wadhkuru ma fihi. Amalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim. La'allakum tattaqun. Abeh maneh sieun ka Gusti Allah, masyaallah. Ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Aya mana isyarah cek ahli thariqah. Cek ahli thariqah mah diisyarakeun bahwa wa inna taqnal jabala, ingat anjeun Muhammad waktuna kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta, gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa, Tursina anu aya dina Al-Qur'an, wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir, Yordania jeung Israel. Didinya lah sebelah utara gunung Kairo yakni Mesir, didinya aya gunung ngaranna Gunung Tursina. Cek ahli thariqah teu kudu ka Kairo, teu kudu ka Yordan, teu kudu ka Israel. Gunung Tursina mah aya di diri urang. Mana ahli thariqah ngaisyarahan Gunung Tursina adalah hulu urang. Ingat anjeun wahai manusia, idna taqnal jabala, waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu, fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh, ka'annahu zullah, seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun. Awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran, aya otak, aya mata, aya ceuli. Gunakeun ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an. Khudhu ma atainakum biquwwah, ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat. Deuleu Al-Qur'an ku mata, awas hulu teh gunung. Dengekeun Al-Qur'an ku ceuli, awas gunung teh hulu. Omongkeun Al-Qur'an teh awas ieu gunung teh hulu.
pikir Al-Quran teh awas lantaran di gunung teh ya di sirah teh aya pikiran anjeun teh lamun teu ngatur hirup teu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim awas hulu bakal jadi siksa ka sia bakal dibadukeun hulu ka sia muter hulu teh gunung teh dedelean teu pararuh dedengean teu pararuh gara-gara deule denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat lantaran ieu teh sumber siksa. Ingat anjeun wahai manusia ketika aing ngaluhurkeun hulu sia di hulu sia teh aya otak aya pikiran aya denge aya mata aya sungut aya irung gunakan ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim khudhu ma atainakum biquwah cekelan ku aranjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna lamun can kadele-dele ku sia lamun can kapikir-pikir ku sia lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim dengekeun ku sia urayan-urayan Al-Qur'anul Karim di mana aya kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim dengekeun ku ceuli sia aing geus mere modal ka sia ceuli sia aing geus mere modal ka sia batas sia aing geus mere modal ka sia otak sia pikiran sia aing geus mere modal ka sia sungut sia lamun sia henteu ngajadin sia henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil diangkatkeun ku ari ku aing sia hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing kulub sia idza taqnal jabala modal gunung urang geus aya teu kudu neangan ka Kairo teu kudu neangan ka Yordan urang teh geus dibere gunung ku Allah hulu urang seakan-akan gunung cek Allah khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi amalkeun eusi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun hayu sia abeh takwa ka Gusti Allah sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah bisa jadi rahmat ieu hulu bisa jadi siksa ieu hulu tuh masyaallah nu mantak dina surat Baqarah geus dijelaskeun wa idza khanna waktu nakaula ngalak misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sarua jeung di surat Baqarah sarua jeung ieu dibalikan deui kisah-kisah nu tadi akanna mitsaqakum marafana faqakum turkhudhu ma atainakum biquwwah ieu sarua jadi mana isyarah ieu leuwih dahsyat lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu buang kawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun manehanana sujud lain sasujud-sujudna horenganan deuleukeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku buang kawarahna ieu ge sarua urang ge kuari Quran aya endahan dideuleukeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh padahal instruksi geus nyaho ieu harap itu benar tapi urang deuleukeun ku mata sabelah disiksa sia moal kebal deui sing hade sia masyaallah sadarkeun diri urang komo nu geus karolot moal ka mana deui pasti urang dipiceun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang sapoe 2 poe 3 poe saminggu bakal nahan getihan ajur awak urang nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu nyaho haram urang teh deuleu teu nyaho haram deui teu nyaho haram asa nu urang asa nu aing asa hebat awak aing teh kakayaan aya di aing jabatan aya di aing kagungan aya di aing sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia sing hade khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tatakun sadarkeun diri urang dengan makna isyarah ialah jelema loba nu jaradi solihin loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah kitu sirah teu kudu neangan gunung Tursina teu kudu neangan gunung-gunung nu lain Allah geus ciptakeun gunung di diri urang bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata ceuli irung sungut
pikiran sing hade amanat tah gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa diserahkeun ka sia cek Gusti Allah aing nyiptakeun sia aing geus jadiakeun sorga jeung neraka. Mudah-mudahan urang kabeha disalamatkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa takwa ka Gusti Allah sehingga ku takwa urang bisa selamat bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cirian ke bulan Syawal kapanggih deui aya tandaan. Cirian di dinyana sampai di sini libur panjang. Wa kadzalika mimman 'allamnahu wa kadzalika lan halika ya mangkono mazkur mimman iku tetep saking wong kang nguruh ingsun sadayahu iman dakhala manjing man misra ing misra min auladis sayyid saking pirang-pirang anak Sayyid Ali wa mimman lan ikut tetap setengah saking wong alamna utawi Ummu Kulsum nyi Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah al-Madfutani kang den pendem karone al-Madfunatani kang den pendem karone ala ra'si Zaqaq ing atase muka dadalan Zaqaq kang sempit alladzi yadkhulu minhu kang manjing yaladzi minhu saking kang manjing kitu alladzi yadkhulu kang den panjing apa minhu saking Zaqaq ila qabril Imam Laits bin Sa'ad maring kuburan Imam Laits bin Sa'ad abeh di Cirian tadi anu dikubur di Mesir nomor kahiji ialah Sayyidah Sakinah nu kamari waktu ka Mesir kami zararah ka Sayyidah Sakinah. Nomor kedua adalah Sayyid Muhammad Al-Anwar dulur Zainul Abidin. Nomor ketilu Sayyidah Zainab Limdatul Imam Ali bijawari Qanatir Sibak kamari ziarah ke Sayyidah Zainab. Nomor selanjutnya biman alamnahu khala misra nu asup kata jelema ka Mesir min auladi Sayyid Ali yakni Sayyid Ummu Kulsum italah aya di ditu nu kaopatna di Mesir Sayyidah Fatimah putra situ Sina Ali mah lain Fatimah putra Kangjeng Nabi anu ka Mesir manehanana dikuburna ala ra'si Zaqaq dina muka jalan sempit alladzi yadkhulu minhu anu bisa diasupan kadinya tepikeun ka ila qabril Imam Laits bin Sa'ad aya cubluk-cubluk kubah di dinya di awalna eta kuburan Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah kemudian mun lurus terus ka ditu eta aya kuburan kitu Imam Laits bin Sa'ad ai anu kamarima Imam Abu Laits As-Samarqandi ari ieu mah imam sahabat Imam Laits bin Sa'ad sahabat boga anak ngaranna Laits dikuburna sarua di Mesir. Jadi di Mesir ieu cucu-cucu Kangjeng Rasul buyut-buyut Kangjeng Rasul seueur pisan nu diarangkat jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang bisa ziarah ka Mesir, ka Imam Syafi'i, ka Imam Zakaria Al-Ansor, ka Imam Waqi', jeung ka Imam Sya'athaillah, jeung ka Siti Sakinah, Siti Zainab, jeung para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cirian deui di dinya. Abeh engke urang kitu. Setik deui. Wa Sayyidah Ruqayyah Al-Madfunah bil qurbi lan Sayyidah Ruqayyah kang den pendem kalan parak min jami' syajarat tidur saking kitu bisi jami' syajarat tidur bil qurbi min dakhilil khalifah amiril mu'minin al-Abbasi wa qila annaha lan dan ucapakeun anha satuhuna ya Sayyidah Ruqayyah ikum min amai Sayyid Ali
saking ikut tetap saking pirang-pirang gitu amat Sayyid Ali lamin binaihi ora saking lamin banati ora saking sake anak wadone Ali kitu kene aya deui ngaran Ruqayyah. Ruqayyah eta lain Ruqayyah putri Kangjeng Ruqayyah putri Sidina Ali al-madbuna dudi pendem dikubur deket di jami syajar tidur deket min dakhil khalifah amiril mu'minin al-Abbasi didinya cek sakal mah Siti Ruqayyah mah eta teh amat Sidina Ali lain putrina karumpul kabeh di dinya wakadzalika cirian deui di dinya. Disinilah libur panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.